awewe nu geulis nu susuna rada gede nu rada beulah saeutik eta kapan menghindar saya menghindar dina bisana ge menghindar capek malah mah haju kadung amat aing menghindar kadung capek tapi lamun diwarah mah nafsu embung sorangan iyalah toriko supaya embung sorangan supaya teu hayang sorangan loyong ketika neuleuh teu hayang teu dipaksakeun teu hayang bae lunak nafsu teh ketika ngadengikeun musik lamun urang dina syariat doang tetep bae capek dina henteu ge capek ngadenge melodi Oma Irama masyaallah merdu amat teh suarana jeung sajabana hindari ku urang capek malah timbul penasaran tapi ketika urang bertorikoh nafsu ceulina nu kurang diwarah mujahadah ngaranna merangan nafsu riyadhah ngaranna ngajar nafsu lunak nafsu teu hayang aya mah aya bae dardir-dur urang biasa bae nah supaya kos kitu ieu teh torikoh teh supaya kitu dek menuju ka mana dek menuju ka hakikat lantaran kieu urang ieu mun wirid menuju Allah lamun urang datang ka syariat dangkos urang baik ieu kuari naik urang melalui torikoh naon nu diurusan ku urang kolbu supaya ruh urang bisa hibran kolbu urang dipicenan panyakit-panyakitna nafsu dipicenan ku urang diwarah mujahadah ngaranna ketika urang micena nafsu urang ngawarah nafsu urang perang jeung nafsu urang mau tidak mau 100% nafsu nuku urang di perangan ngalawan bentuk lawananana tergantung nyana ngawujud jadi kuntianak di hareupeun urang ngawujud jadi pocong di hareupeun urang sia ulah sok ngomong-ngomong zikir tengah peuting heuh bae di hareupeun pamajikan mah zikir teh ajunya nana nyingkap poho ka zikir ceklak we menjadi jadi wali kos kitu cek malaikat atuh gugur teh mah di medan laga Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim an Ali radhiyallahu anhu riwayatkeun ingsun saking Sayyidina Ali muga-muga dilaraban dosa fa Allah anhu saking Ali qala lengucap ya lafaz qala Rasulullah ngucap sabakan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafaz idza kanat laka mi'ata dirhamin tatkala ana ikut tetep kadue sira porong 100 dirham wahala alaihal haul lan wis tuniba ing atas mi'ata dirham apa al haulu tepung tahun fa fiha maka ikut tetep ing dalam mi'ata dirhamin khamsatu darahima utawi 5 pirang-pirang dirham walaysa alaika syai'un dan waranana ikut tetep ing atas sira apa suwiji-wiji hatta yakuna laka 20 dinaran malah ana ikut tetap kada sira 40 dinar wa hala 'alaiha al-haulan tuniba ing atase 20 dinaran opop tepung tahun fa fiha nisfu dinarin maka ikut tetap ing dalam 20 dinaran utawi saparo dinar amma zada babi hasabi dzalik maka ti barang kang uhiya maka ikut tetap kalawan hitung mengkono 20 dinar walaysa pimalin zakatun lan orana ikut tetep ing dalam harta apa zakat hatta yahula alaihi alhaul malah tuniba ing atase malah pahaul rawahu Abu Dawud wis ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Abu Dawud wa hasanun
dan lutaya hadis iku hadis hasan wa qad ikhtalafa fi rafi wa qad tulipalan teman dan perebutakeun apa ing dalam marfune hadis wali Tirmizi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu lan kitu iku tetep kada Imam Tirmizi saking Ibnu Umar muga nir bener sapa Allah saking karan Ibnu Umar tawilapan man istafada malan fala zakat alaih Kesapaman iku ngalo paedah yang maning harta maka ora zakat iku mawujud alaihi ing atas zaman hatta yahula alaihi haul malatuniba ing atas malapa haul qurajihu lan utawi kal raja waqfuhu iku den kana kena iku den mauqufakeunane hadis al ma'nal ijmaliyu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna tahara wa rusira anna ilmahu ta'ala azaliyun musatuhuna ilmu Allah ta'ala halamahaluhuri Allah iku kang bangsa azali wa bil ilmi yatajallal ma'lumatulan kalawan ilmu narima pertela opo sakehe kang malu sifatu syamilatun alal af'ali maka utawi sakehe sifat iku kang ngawangku ing atase pirang-pirang bagawean zahiratun min musyahadatil ma'lumat iku kang zahir saking ningali ing sakehe kang maklum fa idza kanat zawatu la takhlu min qurbi sifat maka tatkala ana apa sakehe zat iku ora sepi zawat saking para sakehe sifat kaifa takhlu an qurbi zat aleboh kaya apa sepi saking para kezat al arwahu apa pirang-pirang ruh al aliyatu kang dukur al muqaddasatu kang den bersihkeun al asyiqatul mustagriqah kang boronto tur kang narimangan tiing dalem pibahri wujudi dalam lautan wujudi Allah al maqasidi minhu kang den sejapa minhu saking wujud wa hasilu kalamihi lan utawi hasil kalami musannif iku anal ma'iyata satuhune ma'iyah bil ilmi kalawan ilmu tastazimul ma'iyata bizat kunari mangengket ya ma'iyah ing ma'iyah kalawan zat lianna sifata la tubariqul mausufa kena satuhune sifat iku orana namisah kena sifat ing mausufat wa hadza sirru la yufimuhu la yafamuhu illa ahlul fana fi zat lan utawi kila iki siriku ora bisa mahamu ing hadza sir angin sapa ahlu fana ing dalam zat sobati masyaikh tarbiyah kalawan nambarangi pirang-pirang guru kang bangsa ngarumati wa ila yafam wa ila la yafamu kasanu malam yablug maka utawi kalakuan longkang ora temeka azwaku huma pirang-pirang rasane asiman iku atas limpasa wa idzalam tarawul hilal fasalim liunasin ra'auhu bil absar lan tatkala ora ningali sira kabeh ing hilal maka pasrah sira kabeh pirang manusia kang ningali ya unasu ing hilal bil absari kalawan pirang paningal wabillahi taufiqu lan iku tetep kadu Allah lan iku tetep kalawan Allah ta'ala pitulu. Alam ta'lam apakah anjeun teu nyaho bahwa ilmu Allah teh eta bangsa azali lain anyar-anyaran wabil ilmi ku ilmu
ia tajallal maklumat narima pertelas seluruh anu maklum. Jadi anu henteu kasorot ku ilmu Allah. Naon bae aya dina ilmu Allah. Lamun Allah kasipatan ku ilmu atuh pasifatu syamilatun alal af'al, sifat eta ngaungku kana pagawean. Tur bisa ebreh tina neuleuna kana nu maklum. Faiza kana tizawat di mana aya zat eta la takhlu min qurbi sifat, sepi tina deketna sifat. Atuh kaifa takhlu an qurbi zat, kumaha bisa sepina tina deket ka zat. Al arwahul aliyatu al muqaddasatul asyiqatul mustagriqatu fi bahri wujudihil maksudi min. Roh-roh anu luhur anu bersih nu boronto anu kakerem dina lautan wujud Allah. Urang lamun ngaji sakadar harti harfiah mah kos kitu. Tapi dina urusan ngaji ilmu hakikat mah atuh memang hese. Sanajan dibetek-betekkeun ge, dibetekkeun. Urang ngadenge betek asana arisin. Tetep bae hese. Lantaran tama bahasa. Sedengkeun ieu mah pan lain ilmu bahasa. Ieu mah ilmu zauqin nafsi, rasa. Disebut ngaji diri, ngaji rasa. Urang ibadah bae ka Allah make aturan zahir fikih. Tauhidna make tauhid kelas TK. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi wa daniyat qudrat. Eta ngaranna tauhid TK. Didengungkeunlah ku bangsa muadzib. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi sampai selesai. Ngan sakadar dibaham doang. Giliran bae teu hujan bertanya-tanya. Kunaon sih hujan poe ieu? Tanyakeun ku sia kepada rumput yang bergoyang. Giliran bae nyalateun teu meunang sholawat. Kunaonnya kasingsal. Padahal dibaca wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil wadrus. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Eueuh nu perlu ditanyakeun lamun urang eta karasa. Ketika urang nyalateun teu meunang sholawat, syarrihi asup ka aing. Secara zahirna. Padahal mah meureun dina hakikatna ulaheun ngadahar duit eta. Kunaon sih aing kitu dagang teh teu maju-maju. Pan tadi geus dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Kok masih bertanya-tanya? Berarti can boga rasa. Ketika manehanana sehat seserian, menikmati sehat, dipake sakahayang urang, eta henteu akul jeung tauhid. Ketika urang dibere muriang, walah wah weuleuh urang. Datanglah ka dokter, datanglah ka anu. Lamun bener urang boga rasa wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi.
jadi eta dibaca doang datang ka baham teu datang ka jantung eta ngaranna tauhid TK kos kitu teh tauhid TK eta sanajan urang ngaji tauhid Allah aya naon dalilna aya dadamelanana eta mah keur ngaji ketika dipraktekeun di kahirupan sapopoe urang teh ulah-ulahna naon hirup babarengan jeung kakak hirup babarengan jeung adik hirup babarengan jeung emak hirup babarengan jeung bapak hirup babarengan jeung anak hirup babarengan jeung pamajikan hese jasa kitu aplikasikeun wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala kunaon si bapak ai kasih itu mamere ai kaing henteu nyalakeun ka bapak padahal eta teh geus aturan Allah ye lain aturan Allah eta mah cenah cenyana bapana eta mah kurang dola deuleu kembali ka syariat pan ieu mah keur ngaji hakikat lamun urang bertanya-tanya model kitu syariat ahli hakikat moal aya bertanya kaifa aena moal bisa kabeh geus diheum-heum moal aya sakabeh pagawean kaluar tina kudrat iradat Allah ketika urang bertanya-tanya berarti sarua jeung urang teh kitu demo kana kudrat iradat Allah naik utang turun dina syariat teh bisa naik ke hakikat nu mantak 99,9,9,9 deui tuh beak kabeh teman-teman jelema bersyariat bae teu berhaga cenah zikirna ge gidugna ge 4 datang ka muter puterkeun ku sia zikir jalain zikirna iyalah hakikat nu mantak kudu kumaha tuh menempuh hakikat make jalur khusus make guru mursyid cara sila cara zikir cara napas eta tahap awal tahap kedua urang geus bisa eta datang ka aya karasa engke nyahoeun guru mah engke urang ditaekeun kana lembutan sanggeusna urang datang ka lembutan engke urang teh bakal boga kasadaran diri bahwa urang dibalik urang teh horeng aya anu ngendalikeun mun awak urang dikendalikeun ku roh urang horeng aya anu ngendalikeun nu boga roh ketika urang ibadah kuari melalui zahir naik engke melalui qalbu naik engke melalui ruh kahayangna ge urang tergantung urusan urang lamun kuari urusan awak bae terfokus ke awak urang wudu nage wudu zahir urang salatna salat zahir engke nage urusan awak bae teu meunang lapar saeutik patali jeung awak teu meunang dahaga saeutik patali jeung awak itu keneh make papakean ketika panas hayang anu tiis ketika urang tiis hayang anu haneut kitu keneh urang lamun tariris pakaian mah hayangan aya deui nu leuwih haneut hayang eta nu leuwih haneut simbut aya ramoan terus zahir ngaranna eureun-eureun urang teh lamun urang masih keneh urusan zahir ya urusanana urang di makom zahir ya urusan zahir wajen kukumaha ge urusan zahir bae nah lamun datang ka paeh datang ka dinya doang ya otomatis batin urang terbengkalai ke di akhirat sebab urang loba teuing urusan zahir naik teu salah henteu eta teh datang ka dinya awalan Kangjeng Nabi tabligh ditah nyaritakeun soal syariat geus datang ka dinya ieu haram ieu wajib ieu sunah sok eta ge syariat eta ge jalan ka Allah ngan eta mah urusan zahir kuari mah yang jalur khusus mulai orang urusan golbu kuari penyakit golbu kudu diusahakeun ku urang dipiceunan ngaranna
Ngaranna mujahadah merangan nafsu. Riyadhah ngaranna riyadhah hartina ngawarah nafsu. Lantaran di awak kurang teh bisa hirup aya roh nu diciptakeun ku Gusti Allah teh leuwih ti heula batan jasad diasupkeun ka awak kurang dijanggikeun ku Gusti Allah kade sia roh ulah sambarangan ke supaya di mana-mana keluar tina jasad balik ka aing supaya bersih deui ku aing disadiakeun surga. Di mana bobolokot ku aing disadiakeun neraka. Mangga cak roh siap abdi mah kajen kumaha ge ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala. Mangga Gusti abdi moal ku ajen kumaha ge bade nuturkeun aturan Gusti. Gede hate eta roh asup ke awak. Di awak koreng aya mata, aya celi, aya irung, aya sungut, aya leungeun, aya dubur, aya kubul. Didinya teh dibere horenganan nafsu dibarengan jeung watek. Mata boga nafsu diladenan ku ari nafsu teh ku mata. Jadi mata ngaladenan nafsu terus bae sakahayangna. Neule anu lenggik dideleukeun bae, neule nu nyingkap dideleukeun, neule nu hipu dua gunung dideleukeun, malah dirontok. Nah, roh pan sia janji roh panjen sia nek duturkeun roh teu berkutik geus dibejaan sing ada sia roh pan sia boga janji balik ka Allah bersih. Ternyata ku mata doang ge teu kuateun deres lamun teu ngintip mangintip ngintip aing neuleuh doang mah kitu kan bisa menghindar. Urang keur cicing aya nu liwat lah tamah neuleuh sakali ieu. Tapi ban ieu mah geus dideleug urang diintip. Eta nu gede jasa mah doraka ngintip. Waduh, urang naik angkot nyingkap simba make rok mini. Di hate urang kurang luhur teh budak. Kakara kadele sapotong doang apomna mah henteu. Geus kadele ge apomna misalna munuu. Misalnya gitu tetep aja nafsu orang tak budak lamun rada bolong masih etik nges bolong ya tetep nafsu orang mun ditumpakan tan blon eta nafsu makos gitu Pak. Nafsu makos gitu Pak. Mata boga nafsu ngaladenan nafsu lantaran dibere watak deuleu kanu indah-indah. Roh ditegor heuh roh dan sia ieu teu balik ka Allah terlena itu kene celi ketika ngadengikeun suara-suara musik kamuludan-muludan make organ anu muludan nu nyanyi lagi awewe atuh ngeunaheun si celi betah jaka hayangna kos kitu didengikeun bae ku celi roh ditegur roh pan siarek balik pan cenah cak siarek siap terlena roh celi. Itu kene irung, itu kene sungut, itu kene ieu leungeun teu meunang manggih nu hipu-hipu. Resepeun biasanya nama kanu hipu. Nah, kabeh lamun ieu teu diwarah roh, balik ka Gusti Allah ditegor. Kumaha janji sia? Pancak sia alastu birabbikum. Cak sia pan bala. Pan sia teu nurut ka aing. Panaing geus mere aturan kade mata kade celi cilaka urang ilmu torikoh jang ngabersihan nafsu dibersihanlah ketika urang mata neuleuh awewe urang bisa menghindar tina neuleuh nu haram maka syariat bae sape lantaran henteu timbul tina rasa dipaksakeun ku urang nafsu urang jeung watek mata urang hayang neuleuh ka eta awewe nu geulis nu susuna rada gede nu rada beulah saeutik eta kapan menghindarna saya menghindar dina bisana ge menghindar capek malah mah haju kadung
kaduhung amat aing menghindar kaduhung capek tapi lamun diwarah mah nafsu embung sorangan iyalah toriko supaya embung sorangan supaya teu hayang sorangan loyog ketika neuleuh teu hayang teu dipaksakeun teu hayang bae lunak nafsu teh ketika ngadengikeun musik lamun urang dina syariat doang tetep bae capek dina henteu ge capek ngadenge melodi Oma Irama masyaallah merdu amat teh suarana jeung sajabana hindari ku urang capek malah timbul penasaran tapi ketika urang bertorikoh nafsu ceulina nu kurang diwarah mujahadah ngaranna merangan nafsu riyadhah ngaranna ngajar nafsu lunak nafsu teu hayang aya mah aya bae dardir-dur urang biasa bae nah supaya kos kitu ieu teh torikoh teh supaya kitu dek menuju ka mana dek menuju ka hakikat lantaran kieu urang ieu mun wirid menuju Allah lamun urang datang ka syariat dangkos urang bae kieu kuari naik urang melalui torikoh naon nu diurusan ku urang kolbu supaya ruh urang bisa hibran kolbu urang dipicenan panyakit-panyakitna nafsu dipicenan ku urang diwarah mujahadah ngaranna ketika urang micena nafsu urang ngawarah nafsu urang perang jeung nafsu urang mau tidak mau 100% nafsu nuku urang di perangan ngalawan bentuk lawananana tergantung nyana ngawujud jadi kuntianak di hareupeun urang ngawujud jadi pocong di hareupeun urang sia ulah sok ngomong-ngomong zikir tengah peuting heuh bae di hareupeun pamajikan mah zikir teh ajunya nana nyingkap poho ka zikir ceklak we menyen jadi wali kos kitu cek malaikat atuh gugur teh mah di medan laga menghindar di masjid sorangan poekan ternyata beus aya jelema di masjid ge lah da urang deuk ngajauhan ti jelema urang ka musala di musala ge loba keneh jelema urang rada di makam sorangan bae di makam ge sok aya bae neangan tempat sorangan moal bisa nu ngaran-ngaran teu nyepi moal bisa disebut khalwah deuk ka Allah berarti manusia segala rupa jauhan ku urang mulai orang sila sesuai jeung petunjuk guru zikir sanggeus zikir tafakur muraqabah ieu nafsu urang teh pan galak di jero hate teh urang teh digoda ku nafsu urang coba hordeng mulai gegeberan gebrek ih naon teh sih gegebregan gitu saset muka ke nutup deui ieu naonan da si hordeng gituan saset muka timbul hulu doang hehe nah si saha eta nya sia ulah sok nyebut-nyebut wali coba kos kitu ketika urang diuk ti peuting teu boga maksud ka Allah eueuh nanaon urang di hareupeun televisi teu maksud ka Allah tilok aya nanaon ketika urang cicing bae ge di hareupeun iwat teu maksud ka Allah cicing bae ngopi ngarokok wani berangkat ku hari ka Allah melalui zikir kakarak 10 menit geus dutdet asana nu paeh tadi teh datang ka aing kajeun ku kumaha nafsu kan sebab deuk ka Allah nu teu digoda kabeh ge pasti digoda ulah torekat basia ngomong tah pelebah gogodaanan duh cenah kieu moal norekat atuh nyeuh taon norekat deui lagi potongan sia majalin potongan torekat potongan madog sia mah tuh ih ieu norekat teh khalwah diwarah mata urang celi urang diwarah terus diperangan ku urang dinasehatan ku urang mata datang ka iraha atuh sia kikiran bae teu jaho isuk pageta lamun balik ka Gusti Allah meureun siksa cukup di mata bae ge di sia ceuli umur sia geus sabaraha ku ari
ieu teh sia teh geus senja ndek kieu bae sia teh hirup teh atuh lamun kieu bae mah sia diustadkeun ku batur komo dikiaikeun atuh naon bedana jeung walaka hejo nya walakanya hejo bahara teh mah atuh naon bedana salat ya akur jeung walaka sia akur ngan babacana bae meureun beda aya hatena baca akur dek datang ka dieu bae sia hirup nah warah ku urang mulai orang terus mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun kumaha kecerdasan orang engke manang tangan kan geus kitu nang tangan jurig ka dieu sia ye barang sana aing sieun meureun sia jurig aing jurig sama-sama jurig dilarang saling mendahului waduh cak jurig gorengnya geus jadi jurig ibadah ieu mah gancang caritana bae gancang caritana bisa urang ieu mah bisa ye teng bisa tidinya bakal aya lazat encan kumaha lazat ngeunaheun ibadah sebab naon nafsu mata nafsu ceuli nafsu irung nafsu samsu kabeh geus diperangan ku urang lamun eta geus kaluar set bae neuleuh manusia akur bae nu jore nu kasep anu sugih anu susah bakal akur bae tina pada buatan Allah perbedaanana hanya si ieu mah bisa ibadah si ieu mah teu ilmuna nu kadeuleu ku urang nu dihargai ku urang ikhlasna mulai urang mengarah ka dinya neuleuh bangunan teu asal bangunan gedong dan lain di deuleu ku urang ti mananya ngabangun teh halal teu ketika halal bangga urang ketika teu halal kajeun teuing puluhan tingkat kajeun teuing hebat mobil mewah urang teu hayang di jero hate sebab urang deuk ka Allah kotor tah mah teu kabita saeutik ketika can mulai urang lazat ibadah ko ngeunah maca Quran ko nikmat salat ko ngeunah lazat ngaranna mulai urang teh boga sifat penasaran ningkatkeun ibadah urang mah naik tidinya saeutik teh geus teu caritakeun makom-makom teu caritakeun ieu mah naik baheulanan gancang caritana. Nah mulai kuari jin teh darekeut ka urang darekeut lain deuk nanaon deuk ngabaturan urang hayang bareng jeung urang caritana mah ngahadam lah ka urang nyana kadeuleu ku urang tapi teu ngaganggu nyana sujud di hareupeun urang dina harti nyana teh ngahadam ka urang urang lamun kabita ku ngahadam jin urang mandeg di dinya abaikeun ku urang abaikeun urang geus we jeung jin jeung bangsa makhluk nu karari itu teh geus eueuh masalah naik berarti cepet ieu mah cepet ieu mah padahal prosesna mah nyaho datang nyaho henteu naik malaikat wari malaikat jadi malaikat daratang ka urang geus lain alam urang geus pana ninggalkeun basyariah urang nu mantak kuari teu datang ka dinya lantaran urang urusan urang sehingga urang ngarasa bahwa diri urang aya satungtung urang boga rasa bahwa urang aya urang mandeg di dinya engke mah pan urang lamun zikir bae pan naik zikir teh kuari malama budak engke naik lamak sudah ke naik lamat loba ujung-ujungna kan eta mah Allah nu mere taufik ka jero hate selusup perasaan urang eueuh majzub ngaranna ditarik urang jadi manusia tapi perasaan urang sebagai manusia maju geus Allah mulai tadi dinya neran urang jeung jin urang naik deui jeung malaikat jadi malaikat teh di sekitar urang seungit ka ambeuna lain deui jeung jin kamari mah jin urang nyaho sorangan antara ieu malaikat luhur geus tah. Wah ketika orang beki panasaran terus orang kakerem dina kudrat Allah 6 tahta kitu mizanil aqdar cek Tuan Abdul Qadir hees maneh dina pancuran qadar jauh nu kaluar tina kudrat Allah ngaler ngidur nang kudrat Allah ngetan ngulon nang kudrat Allah nang tung diuk nang kudrat Allah kicip jeung peureum nang kudrat Allah 6 tahta mizabil aqdar urang teh terasa diubang abing ku kudrat urang teu boga perasaan urang
mantap ieu ketika urang kedatang kadinya mau tidak mau kudu wahdatul wujud, teu meunang paham wahdatul wujud teu meunang. Urang dongeng wahdatul wujud sasar sia. Tapi ketika urang berangkat pasti mengalami wahdatul wujud. Teu meunang sote dicaritakeun, teu meunang sote dididikeun. Ketika orang dekat Allah mau tidak mau wahdatul wujud bae. Nah, di dieulah urang terus sasar lamun urang kitu ngabina manusia melalui paham wahdatul wujud sasar. Tapi ketika orang berangkat datanglah ka wahdatul wujud naik urang ke luhur tina malaikat arwah. Kapanggih jeung arwah para nabi, arwah para rasul, kutub ieu arwah-arwah para aulia Allah, arwah para ulama. Mendak lamun geus datang ke arwah kutubnya nah berarti orang datang ke kuburan, weh kernaon sia, alhamdulillah dulur atuh di ditu arah ya salamat alhamdulillah ira dari kondangan, weh mana juga dinya tuh atau urusan hajatan tilok aya kapanggih jeung arwah haju hubunganna jeung hajat jurig gama tuh iyalah geus kapanggih jeung arwah maka bakal kanyahoan ku urang alam kawalian hiji kutub naik imamain turun imamain turun mukhtar turun autad turun abdal turun nukoban nu jabang uropa asoib turun wali rijalul ghaib urang keur carita autad ieu dunia dibelah opat nu sabelah dicekel ku imamani sabelah laporlah ka kutub nu ieu dua belah teh dibelah dua autad ngaranna saurangna saparapat dunia saurang saparapat dunia saurang saparapat dunia nyana tita hiber jang saparapat dunia nempo nyana keberadaan seperapat dunia laporlah nyana langsung ka kutub dek ka imamani lapor dek langsung ka kutub autad mah bisa saparapat dunia nyana hihibran di mana belahan dunia Baitullah tengahna dunia adalah Baitullah bagi adalah janub jeung simal bagi masyrik jeung maghrib saparapat autad nyana titah terus neuleun nu mantak engke jelema anu geus luhur didatangan ku autad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih kan orang luar negeri ya kaget ya bareng di dulu oh jah Habib Rozak ya mah orenganan tas jangan kopi aduh autad kurang kopi autad ya karim saparapat lamun manehanna teu laporan ka kutub dicarekan laporan kumaha kudrat Allah dina poe ieu kadeuleu ku anjeun wahai cak kutub ka autad belahan Indonesia katingali ku maneh kudrat Allah aya kejadian naon sabelah saparapat eta laporannya mungkin angin mungkin tsunami mungkin kalaparan nu bercocok tanam nu ngalaksanakeun pemerintahan roda perekonomian dan lain sebagainya sakadar titah nempok lapor ketika geus rusak jasa autad bareng jeung kutub lapor ka Gusti Allah ya Allah Gusti seperti etalah coba ya Allah di dinya teh aya hamba-hamba Gusti cak Gusti di mana hamba aing anu zikir nyahoeun nyana aya di Bojong saha nu nyeunan sendal make merek nu sejen siksa cak Gusti Allah aya di Pandeglang naon tukang kado nu buruk dijual bae laporannya aya di Jakarta naon pemerintahan lala teu bareres KPG gempakeun lapor autad ketika coba deuleun ku ari nu ibadah tengah peuting lapornya nu batak nyambung nu ibadah hudang tengah peuting teh emang teu kanyawan nyahoan
didinya lagi ketika orang ke ibadah ka Gusti Allah datang aya di jero kamar bae assalamualaikum jurig geus semua ala ya jurig-jurigan geus datang nu kos kitu mah urang lamun nyaritakeun dimensi kewalian Masya Allah pohara amat satu sisi penasaran satu sisi ketika orang nyaritakeun pocong lambung ai geus nyaritakeun kos kituna ku hayang resep amat. Nah, mulai ti dieu. Zaman kitu wali sanga. Aya seorang wali ngaranna kitu Sunan Bonang. Sunan Bonang eta wali nu kasabaraha? Tuh, si mah bener atuh ka tiluar bahasa. Ngaran aslina saha? Dasar tukang mamaca berkat ayam merenya. Sunan Bonang teh diangkat jadi kutub. Saenggeus teh diangkat jadi kutub, permusyawaratan tetap di Jawa. Cara ngundang para aulia-aulia Allah sadunia. Kumaha ta Sunan Bonang? Make bedug. Asal Sunan Bonang nyekel panakol bedug ditabeuhkeun kana bedug aya rumus-rumus tertentu na beuh bedugna moal dibejaan sebab haji pending ke nurutan bahaya ye ye atuh nya lu panakol bedugna pokona mah asal tang ting tong dul eta mah jang naon kitu ngahadirkeun kupat kos kitu mah ting tung dang tung ting dung dang ting dung dang dung ting dung dang dung kupat datang. Ieu teh Sunan Bonang boga bedugna teh 9. Kemudian sok ditabeuhna ku Sunan Bonang teh kitu beda-beda. Nu mantak jadi tuna ge aya anu 3 bedug teh aya anu 5 aya anu 7 zaman urang leutik mah zaman urang leutik bedug dijajarkeun aya nu gede rada letik 3 aya nu 5 gede letik 5 aya nu 7 talagudag siri eta teh kudu akur urang lamun nyaritakeun soal bedug we kuari mah geus teu katotor ku budak kuari mah teu nyahoeun ku ari mah oh Haji Pendi mah nyaho ayo eta teh lagudag teh teu samarangan 3 bedug kudu akur 5 bedug kudu akur 7 bedug kudu akur je teu meunang samarangan meunang Sunan Bonang nah eta teh diurukan ku Sunan Bonang aya hiji istilah bedug nu ditabeuh ku Sunan Bonang jang ngundang para aulia Allah tabeuh ku Sunan Bonang moal bejaan lah pokona sareng bedugna aya cara-cara nadat begitu ya datang ti mancanegara asoib datang nukoba datang nujaba datang kabeh dararatang lamun endek aya permasalahan ieu teh terlalu rit permaksiatan di daerah anu ieu lamun henteu kurang ditanggulangi ieu bakal aya siksa ti Gusti Allah urang usul dengan sekemampuan urang Allah membuka lebar-lebar mun tadi sorangan Gus Dur bisa muka kentak lulus kapal nyambung deui lain bantrak-bantrakeun ikir carita kakarak seseorang masih kena aya di Indonesia anu ngabogaan karomah ikir carita diundangna make bedug kok bedug ditabeuhna di Jawa kunaon di Mesir datang bedug ditabeuh di Jawa di Syria datang di Turki datang di Madinah datang Mekah datang kumaha sih eta kadengna suara bedug wah apa pan hari mah ku hari mah HP Haji Pendi mah jajadul pan boro-boro datang kami so kapan anakna ge kunyana di SMS teh datang jajadul aduh Gusti Allah nu agung di luar konstatir urang lamun urang nyaritakeun soal ilmu kewalian seperti eta lah nah daratang lah make bedug ya Allah ya Rabbi nu mantak dileungitkeun ana bedug teh hese di Indonesia mah di luar negeri mah eueuh
urang nyaritakeun di Mesir sugan aya bedug, di Suriah sugan aya bedug, moal aya sebab anu ngaayakeun undangan melalui bedug adalah di Indonesia leungitkeun moal bisa dibidahkeun moal bisa leungit lantaran sasakalana nyana anu tadina diciptakeun ku Sunan Kalijaga dipakailah ku Sunan Bodang. Nah iyalah jang ngundang para aulia Allah ieu teh geus datang kana tahapan arwah nu ngadengikeun lain ceuli ieu tapi ceuli ruh lamun ngadengikeun ceuli terbatas leutik sapira ceuli urang komo nu culean mah geus mal kadenge jauh-jauh itu keneh mata nu rabun-rabun mah tapi lamun ngadenge nama keceli nu ieu di jero ngambeuk nama keceli nu ieu irung nu ieu neuleuh make dedeulean nu ieu dunia leutik mantak dipertanyakeun dina ilmu kawalian eta jelema sadunya wali-wali daratang dengan cepat memenuhi undangan Sunan Bonang ieu apakah itu nanu hiber apakah duniana ieu bumi nanu dileutikeun timbullah permasalahan malah geus anggeus nah eta mangke panjang carita na ilah di dieu urang keur nyaritakeun tentang ilmu wabil ilmi ya tajallal maklumat ku ilmu Allah ebreh seluruh nu maklum sedengkeun nyana aya dina lautan ilmu Allah nu teu kanyahoan ku nyana boro-boro Gusti Allah wali Allah nage nyahueun nah itu wali Allah mah nyahueun teh lantaran dibere ku ilmu Allah laduni geus urang mun nyaritakeun kadinya Muhammadiyah mah heraneun apa iya mal bisa sebab hijabna terlalu pohara teuing nah wasifatu syamilatun alal afal zahiratun min musyahadatil malumat geus eueuhan nafsuna datang ke musyahadah terhadap perkara nu malum urang manu manta kuari teu ngeunaheun ge kahalangan ku sekupi kahalangan ku mio aduh komo tadi mah ngaji aya SMS-an ti jahe bau budak tah mah halang gede jasa tah mah masyaallah leuh kumaha jadi walina budak masih kena kabita ku gitek bujur aduh Faiza karlati zawat la takhlu min qurbi sifat kaifa takhlu an qurbi zawat al arwahul aliyah tuh di mana aya zat sepi tina qurbi sifat antara zat jeung sifat moal bisa naon kitu ngaranna pisah kaifa takhlu min an qurbi zawat al arwahul aliyatul muqaddasatul al asyikatul mustagriqatu fi bahri wujudi sama-sama geus asyik hartina asik teh kakerem dina lautan wujud Allah manehana nangis bersih ruh para aulia Allah singkalayang nu mantak para wali deui neuleuh ketika aya wali sebab rohnyana bisa kemana-mana lamun kitu mama Ciwedus mama Sobari keur ngaji kieu langsung neuleuh kaluhur innalillahi can aya HP can aya TV can aya telepon nyana bisa neuleuh kabeh nu keur ngaji kararaget aya naon mama roh mama Ilyas Banjar naik kaluhur maot mama Sobarina di Kuningan Ciwedus mama Ilyasna di Banjar nyana keur ngaji nempo innalillahi aya naon mama roh mama Ilyas naik kok tak deuleuh taroh leuh kumaha coba yeuh urang mah jaheting aja ya aya di luareun mah teu kadeuleuh tetep teu kadeuleuh paling sora doang Habib pulang aya menyatu jeung jurig urang lamun carita belah dia orang menyarita keterlaluan meureun menyaritakeun Habib Lutfi beusi keterlaluan geus datang tadinya model bisa ngobrol jeung Sohibul Makbaroh berarti para arwah ditaluturkeun lah ku jelema nu totorekatan nah Ki Pudoli ka Banten balik deui lah cak Ki Pudoli konan eueuh keur ka mana Pud ondangan Maulana Hasanuddin ondangan tinggal ditanya Hasanuddin mana Pud
Iyalah ala kadar orang nyaritakeun dimensi dunia kawalian nuku urang dibaca. Geus hasil kalami wallahu a'lam bissawab.